Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri parwargi kumada ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dangetana semgoring baris neraskan jajar catat Sunda sayembara jago dina bagian anu ka-17. Barek sarita nyengetan kanu jadi anakna nyatana kanyelasati sangkan manehna teh henteu nafsuan. Mun teh mah nafsu dina tarung tang teu baik kaunggulan nepikeun si Marda. Sadar kana ketakayaan nyelarasati manehna istighfar sabaraha kali. Sanggeus hatena teteg, sanggeus pikiranna oge panceg. Nyelarasati harita maju dua lengkah. Si Marda harita take-take jeung waspada manehna teu bisa nganggap enteng, teu bisa nganggap remeh ka nyelarasati. Kabuktian nyerasati masih kene aya di jero pakalangan tarung. Ayo gunakan jurus-jurus anu hebat nyai. Lantaran kakang geus teu kiat itu hayang kawin jeung nyai. Nyai sakitu geulisna aduh tang teu baik kakang teh bakal sugema hati. Bakal bahagia salalawasna. Oguh we pikeun si Acung mah harita kakerot ngancing manehanana teh asa disapirakeun ku si Marda. Lantaran si Acung teh kapogoh ka Nyelasati. Sedangkan Nyelasati mah manehanana tenang. Manehanana ayeuna mah geus bisa ngendalikeun kana dirina. Tangtuna bae ari geus bisa ngendalikeun kana dirina mah dina tarung teh manehanana anu baris unggul. Sok sanajan jurus-jurus anu digunakeunana dan bisa nyarupaan saperti Santara. Tapi Nyirasati oge boga kayakinan manehanana bakal bisa ngagunakeun jurus-jurus anu sejenna nyatana kepret sancang kelat sancang jeung tenggelan sancang. Ragatek harita Nyirasati ngagunakeun jurus rampak saja digabungkeun jeung jurus kepret sancang. Tahap kagenep harita jurus rampak sajatina, sedangkan kepret sancang mah dina tahap anu katilu. Ragatek kakuatanana harita diwatek. Puguh bae si Marda teh nya kakak seri nganggap enteng pisan ka Nyirasati. Jurus nana hewan deui nyai syok lah. Kukagang tang tuna bae bakal ditada jurus-jurus anu itu nu ieu ge syok lah majukeun ka nyai. Ayo geura maju nyai kabogoh kakang. Sanggeusna ngawata ke jurus rampak saja di tahap kagenep jeung kepret sanjang tahap katilu. Cedelat, Nyirasati langsung harta ngolepet ngagunakeun eta ilmu. Beureup katu jeung kenca menikeun katarik ngadius bangbaraan di alat nyatana dadana si Marda. Si Marda harita kaget lantaran kecepatan gerakan Nyirasati beda jeung kecepatan nu tadi. Ayeuna mah leuwih cepet tikel-tikel kecepatan gerakanana. Si Marda masih kena ngagunakeun jurus geni rompaka ngabenung penajangna Nyirasati bantrokan dua kekuatan ngaliwatan pikelang leungeunna masing-masing ngajadikeun harita sing kadadokna ulang kadenge menikeun ka sing kadadok barejeng ka ambebu hangit hiuk keduk das. Nyirasati harita pancu nangtung tengah geser satik-tik acan langsung ngarangseg deui sauk hiuk. Beureup katuh menikeun ka nyaukung di alat nyatana caream si Marda. Si Marda harita buru-buru manehna teh luncat ka tukang keplos. Nyirasati luncat cileung kelayang, cirimna harita ngalayang. Sukuna harita nyelebar di alat nyatana huluna si Marda atau sirahna si Marda.
Si Mardari katarita teh ngelokeun badana kahanap malahan masa tengah cingogo. Keplos panarajangna nyerah sadar tengah plos katukangen si Marda. Rika tina sati mancukeun tangtungan parjing ngabalikeun badana ka si Marda. Si Marda ge sarua harita ngabalikeun badana ka tukang. Kakaroge malikeun badana runtuyan demi runtuyan panarajang nyerah sati malikeun ka kancang pisan sauk yuk. Kilek los si Marda harita ngakiwar sauk kilek los. Tapi teu bisa nyingkahan nu kitu bae da lila-lila mah. Si Marda teh kudu ngapendung panarajangna nyerah sati. Heu kedok des das. Carik jeg si Marda harita ngacarik jeg dua lengkah. Pogoe nyerah sati mah bungah langsung narajang deui. Sauk hiuk siap. Harita peureup manikeun ka tarik pangbaraan di Bandung deui bae ku si Marda kulengan katauna kedok des bangkeung. Dina waktu harita nyerah sati boga kesempatan pikeun mindo kena pipina si Marda. Hiuk cubet. Pipi si Marda tampiling harita ku nyerah sati ngagunakeun jurus rumpaka. Rampak saja tetap kagenep teh digabungkeun jeung jurus kepret sancang hawana manikeun ka panas jeung nyeri nyanyautan. Aduh, jeri anjing. Aduh. Dirasati menang angin manehanana geus hasil harita nampiling pipina si Marda. Sedangkan Bah Jarmi harita kaget lantaran si Marda kabenangan. Pipina menikeun ka beureum malahan mah jamomom ngandung kekuatan panas dina pereup katuna Nyi Larasati. Nyi Larasati nyolak cangkeng barijeng ngagupayan ka si Marda sangka narajang deui. Nangan sakitu kemampuan silat anjeun teh Marda, sok maju deui ari panasaran mah. Nya diri anjeun teh mikayang ka kula, sok maju deui gunakeun sakabeh ilmu panemu jampe pamake. Wah, sombong sia. Ombong nyait euy. Ragatak si Marda harita ngagunakeun jurus karang rumpaka mangrupakeun jurus pelindung pikeun dirina. Singsa saja lamun neungeul kana badana maka bakal neungeul saumpama neungeul kana karang bae dina pada teasna. Rek neungeul sirah, dada, suku kabeh we pilihan eta mah dek milih mana oge. Maka bakal ngerasakeun nyeri saperti neungeul karang anu sakitu teasna. Nyi Larasati ngartieun eta jurus teh mangrupakeun jurus bebentengna milik si Marda. Buru-buru Nyi Larasati ngawatek jurus rampak saja di tahap kagenep kepret sancang dina tahap anu pamungkasna. Ngandina kecepatan gerakanana Nyi Larasati ngagabungkeun hiji di jurus nyatana kilat sancang. Tilu jurus harita digunakeun. Puguh bae pikeun Bah Reksa mah salempangeun lantaran eta jurus teh kawilang berat mun dihijikeun tilu jurus. Tapi Nyi Larasati geus nekat pikeun dirina manehanana embung dikawin ku si Marda. Da Nyi Larasati teh mikahayangna ka Santara. Sok padahal mimitina mah Nyi Larasati teh sakitu ambekeunana ka Santara teh. Tapi ayeuna mah kaceceupna teh jadi malik jadi kanyaah ka deudeuh ka tresna. Ayo Nyai, maju deui Nyai. Mun Nyai teh hebat sok tarajang deui Nyai. Kakang mah siap lah. Siap lah, geus siap ieu. Nadah kana ilmu penemu jampi pamake Nyai. Tada panarajang kula Marda. Tong sambatkan yaya mun teu mah diri anjeun bakal kasoran. Wah, moal kakang mah. Moal kasoran moal. Tangtuna baik kakang nu baris unggul bakal kiwin jeung Nyai.
Orang buktikan Kang Marda, orang buktikan. Surelat harita Nyirasati ngabelesat, tarik naker malahan malui gancang tinimbang tadi. Uguai si Marda harita geus kagetkeun di bae. Tenggelanana beuki rohaka, kecepatanana beuki ningkat. Si Marda harita manehanana pancun nangtung, ngantep kana serangan Nyirasati anu harita rek neungel kana dadana si Marda. Cerelat saukyuk cubet. Berep katuh Nyirasati geuna pisan ngahantem kana dada si Marda. Si Marda harita ngaguak manehanana ngacengkang ka tukang. Tubuat koleang gedebut. Harita si Marda mubut kena tanah kulipak harita. Si Marda nepikeun ka kukulipakan. Bah Jarmi kaget. Jurus karang rumpaka telah bisa ditambus ku jurusna Nyirasati. Bolohok harita si Marda teh ngutahkeun getih, dadana menikeun ka beureum. Kabenangan ke jurus rampak sajati jeung kepret sancang anu lain lumayan rohakana. Tacakan lamun lain si Marda mawah geus langsung ajal dina pada harita. Julung Bah Jarmi harita asup ka pekalangan tarung langsung ngahudangkeun si Marda anu ngagoler dina taneuh. Rikat ngalurkeun kakuatan tenaga lapisna. Harita didorongkeun kana tonggongna si Marda. Ser aya kakuatan harita haneut beuki dila beuki tarik beuki panas. Antukna namak bolohok di bae si Marda ngutahkeun getih dalambaran. Si Marda tatu anu di jero lumayan parna tatu nanate. Pogo we si Acung jeung wadia baladna katut santara anu harita sarua nyaksian nganti kaanggangan santara manyaksianana. Katida bungahna lantaran Nyirasati unggul di geningan dina waktu tarung teh. Henteu nembahan pati malahan mah si Marda anu harita geus ngagoler di ubaran kudu jadi bapana. Nyirasati pancun nangtung nyulak cangkeng percaya diri naker. Sedengkeun anu sejenna babaturan Nyirasati masih we ngalingkung we. Dinya diburuan imahna Bah Reksa nempokeun Bah Jarmi anu keur ngubaran si Marda. Bah Reksa dina waktu harita teu cicingeun da manehanana teh sobatna Bah Jarmi. Seuleuna nyamperkeun ka Bah Jarmi. Tapi Bah Jarmi ayeuna mah paromanana jadi baketut haseum. Ambekeun ka Bah Reksa, pok Bah Jarmi harita. Jijing sia tong pibileur Reksa. Ya urusan aing jeung anak aing. Jijing tong pibileur, jijing tong pibileur. Kitu pok-pokan Bah Jarmi ditujukeun ke Bah Reksa. Bah Reksa harita ngarandeg, henteu nepikeun ka diuk mah dina taneuh, tapi nangtung we berjing netep ka Bah Jarmi jeung si Marda. Nya kulantaran ditolak tah ku Bah Jarmi, Bah Reksa mundur deui saterusna mah ngajakan ka Nyirasati ka amburara oge diuk di buruan imahna. Anu geus aya kursi di dinya teh di deketeun tepas teh geuk-gek harita diuk bari nempo ka Bah Jarmi jeung ka si Marda. Sedangkan murid-muridna Bah Reksa anu sejen harita sing naleos ari geus ningali Nyirasati unggul mah. Ari si Acung harita nyamperkeun ka Nyirasati manehanana ngarasa bunga lantaran Nyirasati teh unggul dina tarung teu jadi dikawinkeun ka si Marda. Hebat pisan Nyai, ilmu panamu jampi pamake Nyai teh hebat pisan. Jurus rampak sajati kepret sancang jeung gelas sancang hebat Nyai. Pokona mah kakang sugema pisan. Lantaran Nyai geus hasil ngorbukeun si Marda. Nyirasati ngareret ka si
Acung berjeng imut puguh bae pikeun si Acung mah. Eta imut teh imut pangirut manehanana makin bogo bae ka Nyi Larasati teh. Alhamdulillah Kang, aya dina kaunggulan. Sakurang-kurang nama bieu ngagunakeun eta ilmu teh ngabahayakeun pikeun diri kula. Tapi Allah Ta'ala masih kene nang tayungan. Masih kene aya dina kaunggulan. Mudah-mudahan be Mbah Jarmi jeung si Marda teu teu wani ngaganggu di ka dieu. Mudah-mudahan buru-buru balik teh dieu. Lantaran ku kadatangan manehna ka dieu teh geus ngariweuhkeun, geus nyieun kakacauan di dieu. Bener pisan Nyai. Mudah-mudahan we tereh mantog eta jelema teh. Si Acung nyarita rada kasar oge. Hayang buru-buru balik cina Mbah Jarmi jeung si Marda teh sangkan teu nyieun kakacauan di dinya. Sangeus rengseng ngubaran si Marda, Mbah Jarmi harita nangtung. Si Marda ge sarua nangtung bari jeung cacarigjegan. Sorot matana celeuyeut, tetampoan oge kurang jelas. Mbah Jarmi rikat ngagandong si Marda da moal kuateun tina leumpang tang tue ji mangsa mah bakal labuh. Ku Mbah Jarmi digandong harita ngareret heula ka Mbah Reksa bari jeung ngacungkeun peurupna tanda yen ti mimiti harita Mbah Jarmi jeung Mbah Reksa bakal memusuhan. Curilat Mbah Jarmi harita ngolepat ninggalkeun buruan imahna Mbah Reksa. Ngacurilatna Mbah Jarmi dititip ku Mbah Reksa ku Amburara Nyi Larasati jeung anu sejenna. Amburara anu kacida salempangeun mah tangtu eta kajadian teh bakal aya buntutna. Hiji mangsa Mbah Jarmi jeung si Marda bisa bae datang di kadinya nangtang tarung ka Mbah Reksa atawa ka Nyi Larasati. Harita Amburara teh cuma ditujukeun ka Mbah Reksa berjeng neuteup seukeut panasaran kana jawabanana tina pertanyaan Amburara. Abah, kami mah salempang. Bisi teh mah hiji mangsa. Si Jarmi jeung si Marda bakal ka dieu deui. Kumaha atuh Bah? Mun geus kieu. Tenang Ambu, tenang. Pasualan ayeuna geus rengse memang bakal ngadatangkeun pasualan sejen. Keun we lah. Da bakal lila ka dieu da. Jika da ngabutuhkeun 6 bulan atawa sataun kakara bakal wani di ka dieu. Keun we lah. Geus we popohokeun kajadian tadi mah. Ayeuna mah urang ngalatih barudak di bae sangkan barudak murid-murid urang teh ilmuna hebat tur bisa ngendalikeun kana dirina. Memang dina hal eta mah kami ge ngarti Bah, ngarti. Kan sok bisi we kasih Nyai. Kumaha coba kasih Nyai. Si Nyai bakal kaancam kasalamatanana Bah. Jika bage tenang Ambu. Ulah salempang, tenang we, tenang. Tugu dulu Bah pamikiran. Ayah orang ke jero. Abah yang istirahat ya. Sanggeus kitu mah Mbah Reksa ninggalkeun Amburara. Ninggalkeun Nyi Larasati jeung si Acung anu nangtung. Asup Mbah Reksa teh ka jero imah malahan mah asup ka kamar kole dagah di tengah goler. Reup we Mbah Reksa mah beureum jiga-jigana teh hayang sare sanggeusna ningali tarungna si Marda jeung Nyi Larasati. Di paguruan Gilat Sancang saperti biasa deui latihan ilmu silat terdibae latihan ilmu silat. Potehet be di buruan imahna Mbah Reksa. Anu geus gerede mah ngalatih anu laletik, ngalatih anu kakara datang kadinya, anu kakara saminggu, kakara sabulan dilatih kuno geus gerede. Kudu geus lila di dinya nyatana si Acung sapara kanca.
Kasugri para wargi cag urang tunda heula kayaan paguron kilat sancang. Tangtung gege bakal kasamper deui kiwari urang kocapkeun ka si Jured jeung si Ebel sabadana eleh tarung ku Santara. Malikandi ka tukang, sabadana si Jured jeung si Ebel eleh tarung tah ku Santara. Leuwih pasna nama si Jured anu eleh tarung teh ku Santara da si Ebel mah teu miluan tarung. Si Jured harita jeung si Ebel jojodelatan ngan si Jured teh teu gancang lompatna lantaran si Jured masih kena tatu. Jorelat harita lulumpatan. Dua jalma teh kokolepatan jojodelatan di pileuweungan. Jalan satapak anu digunakeun anu diliwatan ku si Jured jeung si Ebel teh tembusna teh ka pileuweungan. Reg si Jured harita ngeureunkeun lengkahna, sabada kitu mah brek langsung diuk. Si Ebel oge langsung ngeureunkeun lengkahna, saterusna mah si Jured teh diubaran ku si Ebel di dinya. Sangkan jag-jag waringkas deui 100%. Upah apeh diubaran, tatuna diubaran terus-terusan, tapi tetep we si Jured teh can sampurna dina kasehatanana kudu reureuh heula kana 3 atawa 4 poe. Kumaha kaayaan Akang ayeuna Kang? Masih kene nyeri, tatu kene. Ya masih kene nyeri bae, aduh. Dada ieu, aduh, sesek ieu aduh. Kene urang lempang we lah tong ganjang tingnya, sugan we nepi lah. Nepi sa atuh. Atawa paling cepet asar, nepi lah ka panemukan ki guru urang bejakeun anu cigeunih kajadian teh. Cing bel pangangan kencai, bener-bener panas ya awak alah. Yok, lompat telah ka itu kadenge tak aya susukan. Buru tuh bel, bantuan dewe geuy. Ayo tuh cacing wae tuh bel. Si Jured nitah ka si Ebel sangkan yang cai tidinya. Teleleda si Ebel jung nangtung langsung ngepelesat tinggalkeun eta patempatan. Ilmu panemu jampe pamakena geus kacangking ku si Ebel bisa nganyawankeun yen di eta patempatan teu jauh aya susukan, aya cai buru-buru we ngadatangan eta tempat. Si Ebel da moal bedog rikat we ngala awi heula pikeun dijieun lodong nya sanggeus lodong siap mah eta cai teh diasupkeun kana lodong saterusna mah disoren di talian. Jadi lau geus tepi ke tempat si Jured langsung eta cai teh dibikeun. Leguk si Jured harita nginum, malahan masih beungeut sagala. Sirahna teh dikucuran ku cai karasa memang seger. Katambah mangsa alam dina waktu harita teh tengah poe ereng-erengan atuda. Panasna memang moreret. Ngan untung bae aya tengah pileuweungan, teu panas-panas teuing kahalangan ku tatangkalan jeung hawana aya di pileuweungan mah teu panas atawa disebutna teh tiis. Sangeusna dikucuran ku cai jeung nginum wareg si Jured teh jag-jag jung harita nangtung. Senengkeun si Ebel ge nginum. Manehna ngalak-lak nginum da tadi mah teu kaburu nginum cenah karunya ka si Jured bisi teh mah tambah panyakitna atau tambah nyeri tatuna. Kumaha na Kang nasukeun deui perjalanan? Ieu urang lempang bae. Teu kudu lulumpatan. Ulah ieu rada nyeri ieu lompat mah. Ayo sok atuh Akang teh heula. Beral bae si Jured jeung si Ebel teh lempang ninggalkeun eta leuweung lodong mah teu dibawa ditunda we di dinya disarandekeun kana tangkal kai. Lempangna jua jalma dipirig harita ku sora manuk anu recet dina tatangkalan. Sakapeung masuk kadenge sora ajag sagala, sora maung sagala,
Pikeun si Juret jeung si Ebel mah teu sieun kuno kitu mah. Lantaran kahirupan manehna di pileuweungan pan geus lila. Kakara ngalawanan hiji maung mah bebarieun cetek pikeun si Juret jeung si Ebel mah. Si Juret jeung si Ebel lempangna beuki jauh bae ti pilemburan ngajugjug ka pasir Cirihil. Nyatana kapademukan si Gamrong guruna si Ebel jeung si Juret. Pasir Cirihil ayana di belah kidul ngaliwatan pileuweungan, ngaliwatan leuweung gonggong Simagonggong. Pikeun jalma nu kakarakernya mah pasti bakal katalimbang moal bisa balik ke gancangan, boa-boa bakal binasa di eta leuweung dihakan ku maung. Ya kancangna carita para kaum dangu si Ebel jeung si Juret tetepi we ka pasir Cirihil dina wanci magrib nepi nana teh. Poron poe geus surup malahan mah sakedeung deui ge poek. Tapi pikeun dua jalma eta dina popoek peuting oge teu jadi masalah, teu jadi halangan. Lantaran ilmu panembut jampe pamakena geus bisa nyingraikeun popoekna peuting. Waktosna parantos para kaum dangu. Lujeng kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.